Munu bersih mah orok tea diaping, dijaring, disusuan, dihuapan, diais, ditimbang, diogok. Oh gitu. Seperti seni wayang. Talamun maneh hayang diaping, dijaring, diogok, diwowoy, pek geura balik deui kana kasucian. Matak lamun ti ditunda suci datangna ka dieu dari mana suci radarna yakin bakal diebrehkeun dina sangrupa widang naon rupaha anu teu kahontal ku akal manusia. Akhirna bakal ngocoblak sorangan nyarita jeung gaibna. Timbalan kaula nu dina harti bakal badami jeung anu penek tapi bisa mapakan mega sirahna, bakal konteks salilana moal dijauhan moal diangangan asal ku anjeun diwawuhan laras timalan kaula nu nya bersihkeun hate dina kitab Al-Qur'an we kitu anu sok diaji ku urang ieu 6.600 ayat 830 ayat eusi tungtung ayat nu 830 untuk orang-orang yang berpikir. Allah iya nah teu mikir atuh. Cara katiba ingetan cahayana bodas data sawala ngidul cahayana hideung pada jayanya ngulon cahayana koneng maga batang ngalor cahayana beureum lajeng deui sadina tutug sadina sapengi tutug sapengi nyuk ciruk galur nu kapungkur mapai riwayat baheula dina zaman para wali dina mangsa nyebarkeun agama Islam ngange perantawisan wayang nya wayang anu ngange silip sinir siloka sasmita sareng simul buareun zaman kiwari margi wayang nganung perlambang hirup manusia nu gelar di pawenangan buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus di piagul kalayan di pireus yap ka dieu ka hareup kase tawanun eyang wayah dalam nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabakti wayah dalam konyuk dampal panjenengan persayang hidup kawanun pujastuti hidup ditampi kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pundehing mastaka kalih perkawis mugagung cukup lumur jemarahapun tenanu katedatina naon rupiah kakumawan tunan eyang saling maklum cu Properti seni wayang. kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kana kasalahan anu jadi incu teu dipenta ge geus leuwih ti heula sok nuhun kaula nun katilu perkawisna purwa panjenengan pangresa eyang aturanan teh aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangakeun kieu sabenerna mah purwa hidup dina waktu ayeuna disaur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkir dina wancina teh nyaeta aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan keur kapentingan hidup anu dina waktu ayeuna sasat hidup teh geus remaja putra geus jajaka geus gede malahan disebutna oge ku batur mah geus dewasa
timalan kaulanun geus pulang anting boh randa boh parawan ka dieu nu barang kirim penyanyi dangdut oge gugupai ka hidup teh loba bojang nu ngahlaran jigana loba awewe anu sok ngaleketek kana hate ulah waka gurung gusuh kanu kitu gampang nu kitu mamalahan awewe mah loba timalan kaulanu ngan sagedengeunana ti eta jeung saterusna kudu kumaha lamun hidup rumah tangga jeung kudu kumaha cara milih pipamajikaneun timalan kaulanu ya laras kaulanu tayu agama bakal ngabejaan nu matapek tetelepek ka kolot ka kiai ka ajengan kasaluhureun sakur aya nu mere beja teh gugu tapi dina harti nu positif timbalan kaulanu kitu cara jeung katangtuan budak ngora nyaeta kudu cililentaheun jeung kudu alewoh bisi sesat di jalan ceuk barudak ayeuna mah kurang tatanya teh malu bertanya teh sesat di jalan nanya mah nanya naon bae anu sakirana batak nguntungkeun ka diri hidup nguntungkeun ti dunya nepi ka akhirat ti lahir nepi ka batin jeung aya guna oge mangpaatna pikeun kapentingan negara jeung bangsa timbalan ulah ngaheulakeun gengsi timbalan kaulanu ulah ngaheulakeun gengsi jeung ulah ngaheulakeun overacting ngaheulakeun over di hareupeun umum dina harti pupujieun karunya cu ameng sakali-kali ka kota timbalan kaulanu nu matak dina lembah dieu bagja barina sugema kolot ku nempona anu jadi incu dina waktu ayeuna can tetelenen ka awewe bagja teangan heula elmuna sabab pangeran moarek nangeui ti bongkokna sabab pangeran teh ngayakeun teh jojodoan moal ewuheun timbalan loba anu rumah tanggana baruntak loba anu rumah tangga na ansur alatan tadina introspeksi grafik alatan naon alatan teu daek teh tatanya milih pipamajikanna nu kumaha loba nu awet rajet jeung sajabana timbalan kaulanu cekolot baheula teh macing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya nenyo bisi kaduhung jagana ai nuturkeun karep nafsu manda nu kumaha-kumaha oge hayang ka sorang kawin mah kudu sakali mimiti jeung pamungkas pun munguh nafsu hirup di alam dunya entong borong hidup budak ngora ieu enya mun kongang mah ka sadunya awewe teh hayang kaubek sanajan bari jeung geus Desember ieu awak ai nafsu mah Januari keneh gitu timbalan kaulanun munguh nafsu cuk ngan sing inget geuning cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam derma ukur wawayangan bae anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan nya diri nu bakal kacing cirihi
Dina surat wal asri garapek baca demi waktu panusa bakal pinangih jeung karugian. Waktu nu mana? Waktu kabeh keur dieu keur ngalieu keur ngalamun keur jadi pejabat keur jadi tukang tani keur jadi tukang dagang kabeh bakal pinangih jeung karugian mun teu dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Sabab naon? Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan sareng katakwaan eta. Nya. Dawuh kaula nun pek ulah lepas tina agama lamun boga maksud naon bae oge tanyakeun ka kiai tanyakeun kajengan loba pasantren ulah gengsi timbalan ulah nya dawuh kaula nun ieu sabab naon heuda moal lila urang teh di dunya teh saliwat di dunya timbalan kaula moal lila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun Jawa maot pingaraneunana timbalan naon anu kudu ditinggalkeun amal perbuatan naon bakal kabawa amal perbuatan deui ilmu nu diamalkeun sareng harta nu dibagikeun kanu hakna deui anak soleh tuh anu bakal ngajamin kaselamatan hidup teh timbalan eta geus dicatet kahadean mah ti baheula oge geus dicatet dina skenario pangeran dina kitab-kitabna Maha benar Allah dengan segala firman-Nya cenah geuning. Naon anu maha benar teh? Eta firman-Na anu ulah dimangmangan deui, anu ulah ragu-ragu deui kana eta agama. Tong cang saya asal keur nu mikir. Reungit dirizkian komo urang anu akalan timbalan kari mikir ulah ngagugulung kabingung ulah digalak sakwe ku kasusah ulah luhlah hilup tetapi eta jag-jag anu aya di awak hidup oge eta teh mangrupakeun rahmat keneh ti pangeran jag-jag gunakeun otak pake mikir ulah ponok pangharapan loba liang teh timbalan kaulan liang pikeun kahirupan anjeun kahuripan anjeun asa daek mikir ngan ulah nuturkeun gengsi ulah nuturkeun era lawang kabagjaan teh loba ngan syaratna nya kitu ulah era tatanya cing ayeuna eyang dek nanyakeun kanu jadi incu timbalan geus nepi ka pelebah mana napak hidup ilmu teh mangga kaulanu naon pangna urang manusia hirup di alam dunia kudu mikiran perkara akhirat supaya uning ngawe engke ish naon atuh eyang pangna urang kudu mikiran perkara-perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia supaya bener di dunia kumaha upami bener di akhirat naon guna nak bener di ditu da moal aya peunteun di dieu di dunia leras. Jadi pangna urang kudu mikiran perkara akhirat teh nyaeta supaya bener di dunia. Tah ayeuna yang dek nanyakeun deui jelema nu kumaha nu bener di dunia teh.
jelema nu bener di dunia mah nu tara salah Eyang. Geus yakin eta jawaban? Yakin? Moal bisa dirubah? Moal? Kumaha lamun disusul? Mangga. Jadi jawaban hidup jelema anu bener di dunia teh anu nu tara salah. Ta ayeuna ti mimiti Nabi Adam nepi ka ayeuna reuai jelema saha jelema na nu tara salah. Cika. Sabab jelema mah tungkul tempat kaleluputan tanggah tempat kalalepatan semenit ganti sajam robah jangji sore rajeun tara kapake isu. Sabab teu cicing dina hiji martabat tetep kakeunaan ku Allah gingsir. Oh, atuh lepat tageuning. Ulah ama, ulah eyang nu nyalahkeun teh. Sabab lamun disalahkeun ku eyang hidup bakal tersinggung. Salahkeun awak maneh ku diri anjeun mun nya eta salah. Laras ngaku ngangken aing ngaku mah moal berat. Ngaku yen diri hidup jawaban salah ngangken aing ngaku mah ngaringankeun kana dosa hidup. Jadi anu bener di dunia teh nu bener jelema di dunia teh lain nganung harti nu tara salah, tapi jelema nu bener di dunia teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Akibat tina daek ngomean kasalahanana manehna jadi husnul khotimah tu geuning. Gorehel we nya timalak kitu. Entong make jeung bingung maneh ngalakukeun dosa anu katukang asa ti ayeuna ti detik ieu ti menit ieu janji tekadan niatan maneh dek babalik pikir innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain nganung harti nu aya maot nu aya nu maot wungkul tapi prakti ayeuna asa ti Allah mulang ka Allah teh ayeuna gunakeun ayeuna pigawe lamun urang dek neungeul batur eta peureup asupkeun deui kana saku ulah tulus eta migawe innalillahi ti ayeuna keneh abeh engke akhir kaituna lempeng. Oh gitu nya timalan tuh kitu kasih. Jadi jelema anu bener di dunia teh anu daek ngomean kana kasalahanana tah kitu. Lamun hidup teu nyaho omean esa si teu nyaho teh eta si bodoh teh kumaha nu tadi deui balik deui tanya. Cirina manusia nu iman takwa ka pangeran anu daek ngawurukan jeung diwurukan. Oh gitu. Nu daek ngalaksanakeun salat pokona cinekna anu 5 waktu seni wayang tong hilap upami nu tara salat nu kitu mah sapi pek tatanyakeun ka sararea da sapi mah tara salat nyata kitu lamun nek nyarita nu sabenerna domba sapi tara salat. Jadi jelema nu tara salat teh sapi lain jelema kade. Ulah make jelema tah ngomong teh. Lamun ngomong hukum nu sabenerna timbalan sabab lamun ngomong dina hukum nu sabenerna teh bisa dipertanggungjawabkeun. Lain jelema nu tara salat sapi lain nu tara salat eta sapi. Ngerti teu? Oh sungguh oh kitu. Dupi jelema oh sok jelema mah. Cenah sakapeung saminggu wungkul sakali teu naon da osok. Cenah acan Minang heuh acan tah mah. Teu kudu dipikang ewa. Timbalan kaula nu tak kitu kasep nya. Laras eyang. Bagja hidup.
dina waktu ayeuna geus kitu ayeuna dek nanya kana hate hidup naon nu jadi marga lantaran pangna hidup mung boga pamajikan atawa teu beger-beger acan. Nah patah hati nah kungsi mangika nyeri sanes kaula nun naon sakumaha kasauran eyang teh naon upami can gaduh gawe mah putra teh oh eta anu jadi pager teh halus hartina eta teh mikiran waktu nu bakal datang halus dina harti hidup geus koloteun jadi hidup teh hayang boga gawe timbalan kaula nun kinten-kintenna kedah ka mana putra teh ama ngalamar dina waktu ayeuna margi nguping-nguping teh cenah kedah gaduh artos seueur kangge sugak sogokna kadang-kadang panyogok abus digawe teu tulus. Da ari oknum masuk aya bae ngan kade eta teh lain ti pihak pamerintahan teh nu kitu teh oknum timbalan kaula nun nah cenah ka nagara bet loba oknum atuh tong borok ka nagara da ieu mah geus jadi alam naon kaula nun bapa tani melak peuteuy teh jeung hileudna di mana geus peuteuyan ti jero peuteuy bet aya hileud ti mana jalanna cing ti mana cacak peuteuy barang leutik komo ka nagara namarukana dina awak maneh eueuh oknuman sok panasan ku milik batur teh oknum nya timbalan nu mata ulah wa kanuduh kanu jauh teh cuk nya awak maneh kade bisa jadi oknum timbalan cacing jadi guru ti oknum nu ayeuna geuning diomongkeun geuning goreng kade maneh mun dipercaya ku masyarakat kade cing hati-hati timbalan kaula nun di mana-mana anjeun engke diuk dina kursi dipercaya timbalan tadi dinya bakal leuwih berat puasa maneh kueyang kamari dititah tapak dina guha di leuweung di reuma dititah puasa alah ti kukuna teh mah kecil dek kuat dahar kuat teu nginum kuat teu dahar oge da uwahakaneun aya dina guha mah timbalan pantes dek kuat oge tapi wayahna lamun maneh dipercaya ku masyarakat ke diuk dina kursi tadi dinya bakal leuwih berat puasa cing inget anjeun cing kuat seolah-olah puasa di restoran tadi dinya timbalan kaula nun urang balikan deui naon dongeng nu ti heula naon lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan lampah beunteur geuning ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngarengko dicapluk teu nyahoeun di jero aya useupan tuh loba kajadian jelema paduli duit rakyat paduli duit negara dileg-leg gue telus marukana moal ngait beureun kana ti corona oknum-oknum teh tah eta bisi maneh jadi oknum kajen ngajedog di dieu sanggup keneh ngagaji maneh timbalan kade cing bener-bener aja jadi panutan masyarakat di mana-mana engke dipercaya ku masyarakat ku negara
timbalan kaulanun mudah-mudahan baik katarik kataji kapati-pati ku ayana anjeun hayang boga gawe kumaha lamun hidup ayeuna dituduhkeun ku eyang kedah ka mana kaulanun kumaha lamun digawe ka astina sanggup ka astina sanggup ka astina aduh upami leres mah eta teh ka pi anak sae kaulanun ka pi anak hidup teh ngan kade cing inget di negara Astina ayeuna Raja Astina anu dina waktu-waktu ieu teh geus narima adipura ti dewa nyaeta dina ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagarana teh istuning bener-bener gawe rancage jeung aparat nu sajena oge jeung masyarakatna dina harti geus ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di eta nagara kade cing hati-hati ti lapisan masyarakat kabeh geus aud milu saur manuk dina mangsa gawe rancage ningkatkeun dina sagarupa widang pangwangunan timbalan rupa-rupa hadiah ti dewa anu geus katampi ku perkesit taku anjeun dina waktu ayeuna prak geura bantu sakuat tenaga supaya leuwih ningkat dina sagarupa widang kagiatanana gunakeun ilmu panemu jampe pamake ti kula dina mangsa ngabdi ka nagara jeung ka bangsa unyuk sumangga kaulanun sanggup timbalan syarat satria weh omat kade anu opat tiantawisna hiji satria kudu jujur dua satria sepiing pamrih rameing gawe katilu satria nyaeta ulah borangan kaopat satria ulah ngaluarkeun si mata sanajan sakumaha menang peristiwa kumaha pami kalabetan sireum beda deui atuh tama sing balek ngomong teh nuhun eyang sakitu jujur dina harti ngadek sacekna nila saplasna timbalan ulah borangan timbalan jeung anjeun dina mangsana nying hareupan kaprihatinan kumaha bae oge kade ngamun kapihlaan ku cimata dina harti maneh geus kapihlaan gugur ta tapi mikir hasil ayeuna teu hasil ayeuna isuk teu hasil isuk pageto teu hasil pageto amat teu hasil pageto amat usahakeun cing nepi ka hasil di mana naon rupa haransana anu matak mawa bagja dunia akhirat timbalan kaulanun ulah putus asa ulah arah subaha nampi nuhun kaulanun kinten-kintena iraha wayah dalam pikeun lumampah waktu anu saya pikeun dedeheus ka Mas Putra Prabu Perkesit waktu ieu waktu leuwih hade ayeuna yang ayeuna nampi nuhun kaulanun mudah-mudahan bae atuh angsa damel sapareja eyang nu dikantun cing salamet wayah dalam oge pon kitu deui nya mudah-mudahan jadi rek ayeuna ini timbalan pek dupi modal mah bersihkeun hate timbalan kaulanun bersihkeun balik deui kana fitrahna lain geus bulan puasa wungkul balik kana fitrahna teh tapi ti ayeuna sok wangsu deui kana fitrahna teh kumaha balik deui kana kasucian ieu modal ieu urang syariatan ku oroknya cu timbalan orok budak timbalan tah eta budak teh bersih
sabab naon katerangan anak kulu mauludin yuladu ala fitro yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih timalan lamun nu bersih mah orok teh diaping dijaring disusuan dihuapan diais ditimbang diogok oh gitu lamun maneh hayang diaping dijaring diogok diwowoy pek geura balik deui kana kasucian laras kaula nun nya timalan sanajan ngaluarkeun kokotor inung bapa teu geuleuheun di mana budak geus rada gede geus ngolonang eta orok teh di mana kokolonangan dina luhur dipan di mana rek kasisi geuwat ku inung bapana dirontok nanakeun diaping coba lamun ayeuna anu geus kumisan buligir dina dipan heug kokolonangan ceuk batur teh itu nu gelo cenah tuh nya timbalan tah lamun anjeun hayang bener-bener hasil dina sagala rupa widang anu dicita-cita beresihkeun heula hate lamun teu kitu wayahna loba cuaca goreng dina hate moal bisa timbalan cuaca goreng laras disyariatan deui itu di hiji nagara anu mecelengkeun satelit ai satelit teh nyaeta purah ngamonitor anu ditujuna tapi moal bisa komunikasi eta satelit tanpa aya radar tidak radar karena TV laras brai weh Amerika bisa kadeuleu jarak anu sakitu jauhna timalan sakedet netra kadeuleu nepi ti urang ti ditu ka dieu tapi lamun cuaca keur goreng kana TV-na bakal runyem loba sireuman beberebetan jeung sajabana nu matak lamun ti dituna suci datangna ka dieu nu dari mana suci radarna yakin bakal diebrehkeun dina sagarupa widang naon rupaha anu teu kahontal ku akal manusia akhirna bakal ngocoblak sorangan nyarita jeung gaibna timbalan kaula nu dina harti bakal badami jeung anu penek tapi bisa mapakan mega sirahna bakal kontek salilana moal dijauhan moal diangangan asal ku anjeun diwawuhan laras timalan kaula nu nya bersihkeun hate unyuk sumangga hatur nuhun mugia wae naon rupiah eta patwa teh jadi jimat parepeh kangge wayah dalem yang mudah-mudahan rupina bade ayeuna lumampah kaula nun bra lumampah jeung lumaku jigra init kase wah as bade ngantunkeun entong make jeung kitu keun da kege pangin deui amit kaula nu pencu taliti hati-hati tahan banting pangih jeung jelema temongkeun ka apesan diri ulah ujug ria jeung takabur timalan kaula nu lamun aya tulunganeun tulungan geuwat laras kaula nu pek kasep moal cilaka jing Betot-betot tete merenjeng kamelang liuk deui oh da itu kitu mana moal aya pangalaman merenyakan sak keun lana ulah kurung batok budak teh cuk aya menak deuleu itu
Mangalingi para catri sok nalaheur cai ka itu Nyai Ujang. Alhamdulillah wa syukrulillah dina zaman anu keur meujeuna harengheng ku dedengean pajejet ku dedeleuan dikersakeun loba barudak anu ngeureuyeuh nyuprih pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu sok sanajan beja geus nepi kana ceuli dipuseur dayeuh mah ucu cenah bejana make jeung aya geng-gengan sagala tawuran nyusupna narkoba ekstasi geus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung geus pugu miras deudeuh negara dek dibawa ka mana negara dek dibawa ka mana ieu rakyat dek dikumahakeun didenge-denge dina TV dina radio nudara wah loba tapi kajahatan beuki meuweuh abong natrat dina ayat-ayat yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema urang ngadoa kansa mudah-mudahan anu teu areling cing buru-buru eling era urang boga nagara diseungseurikeun ku nagara-nagara nu sejen borok mah urang teh boga nagara anu disebut negara agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi tapi naha atuh tingkat kamiskinan panglobana malah ngerakeunana teh deui eta tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nyaah negara bisi teu percaya tanyakeun tu ka Ebit coba tanyakanlah kepada rumput-rumput yang bergoyang sampurasunaki rampes sareng saha mena kaula wae saha tea di mana bade angkat ka mana mulih di mana mangga antos ieu patempatan dugi ka endah kieu aki laras dabonganna nu pangheulana ngacung teh manusa bumi cai angin seuneu teu sanggupeun ngurus dunya nu ngacung teh manusa tapi geuning kalah ngaruksak heukeun bae can areling mudah-mudahan ka hareup mah geus kalengitan jati diri bangsa urang teh salarasna daun leungiteun mun gunung geus gararundul mun pasir geus palulistir walungan saat tinggal limbah nakulan enak teh laras urang ngeureuyeuh kaula mah bari ngomean di dieu kasep tahu kata haji kaula laras
tak gening kitu mena daun ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri leres leungiteun jati diri jadi bangsa geus teu kaopan teu payaan geus dijajah ku dirina pribadi nyaeta nuturkeun hawa nafsuna padahal katerangan natrat innalillahi wa inna ilaihi rajiun eta ceuk kacamata agama pangletikna nyaeta back to basic balik ke asal reformasi kembali nyaeta kana asalna reformasi teh beda ti manuk ngabring gini ta anu sawareh misahkeun maneh menarikeun maneh malah tah dihareup ngahiji deui ta eta reformasi teh larat nu mata ulah salah arti reformasi teh da kuduna mah baralik deui ka asal ieu teh mun balik deui mah kana undang-undang da ieu mah undang-undangna loba diamandemen bari jeung eueuh realisasina ye salah saha ieu teh sabenerna bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun jadi bongan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati raja teh geus eueuh wibawaan geus leungit komara leungit kepercayaan iya saha ai raja teh saha rakyat sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat leres iya beh dieuna republik kembali publik umum balikeun deui ka rakyat geus sok asa ti rakyat untuk rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat da ieu mah lain dari rakyat oleh rakyat keur saku maranehna mararaden ti malang lain marukana moal malalodar meureun ti malang kade cing inget ti malang kakasih Allah teh aljama hartosna jama teh bareng loba nepi ka kolot urang mah geuningan kokohkeun persatuan jeung kesatuan di lain sisi kudu kokoh persatuan jeung kesatuan di lain sisi rakyat dipisah-pisah supaya ulah ngahiji dipisah itu golongan itu ieu golongan ieu itu partai itu ieu partai ieu tong dina politik di pamarentah geus misah-misah ieu mah geus patongong-tongong geus pagirang-girang tampian ku ngaran-ngaran bersatu mah da gajah oge ti gubrag tak ku sireum ti malang garasok balikeun kana diri sorangan ku ngahijina ngamuara dina hiji rasa
da bangsa urang teh lain dina rasa ieu teh karek nepi kana rarasaan. Neme dugi kana rarasaan kumaha? Sok. Ai panon poe biji ti mana? Di wetan. Tanyakeun ka umum. Ti urang biji panon poe teh di wetan pasti. Di wetan. Tah kitu cek umum teh. Iya. Padahal cek ilmiah mah da panon poe mah teu biji da bumi nu muih. Leureuh. Oh, geuning eta. Sendara rasaan teh biji tah. Jadi bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna. Jadi akhirna jati kasilih ku Junti. Waduh, iya nya ki. Ulah lalawora. Karek nepi kana rarasaan. Karek nepi kana rarasaan. Rarasaan teh asa pang benerna. Rarasaan teh bakal salamet ngalakukeun kitu teh. Rarasaan teh asa pang kawasana. Pang nomor hiji. Asa pang baju besina. Leres. Hapunten menak ya, jo ngecebrek we aki, sasae malah. Ta eta karek nepi kana rarasaan teh. Boh dina agama mun asa pang kasawargana, mun asa pang balegna nih. Depan asa depan aku di aku. Depan dekeusna. Asa pang dekeutna. Bener gitu. Tau. Kade. Lamun balik kana pokok. Back to basic teh anjeun. Memeh sagede kitu, sagede kumaha heula? Budak. Tuluy balikeun ka asa? Orok. Tuluy dina jero patuangan ibu. Tuluy indung can kawin jeung bapa maneh disebutna gadis. Bapa maneh, bapa hidup bujang. Tah, bapa hidup keur bujang, indung anjeun keur lanjang, anjeun harita inget teu? Henteu aki. Oh, teu ingetnya? Henteu. Laras? Henteu. Nyaan teu eling pisan? Henteu. Bener? Iya. Sikan urang udag. Sobi. Tah harita basa teu inget anjeun hayang dahar henteu? Henteu. Hayang nginum? Henteu. Tunuh? Henteu. Hanaang? Henteu. Lapar? Henteu. Geuning eta inget. Geuning eta nyebut henteu. Allah nya nya ki. Marukan samaru kumaha. Hayang baheula kadunya henteu, mung henteu. Tak kene eta inget. Tah balik deui kayaknya di dunya mah ulah hayang komo mung geus sok. Ulah hayang komo mung, heuh hayang mah nafsu jeung mung. Na pangeran anjeun teh eta kitu. Allah. Apan diwajibkeun ikhtiar eta mah. Pan kaseretna ge panginten tina hayang tina mung lain. Naon? Pek rasakeun. Sok tapakuran heula. Da lain tina hayang, tina naon? Anjeun rek nginum tina hayang, ya hayang nginum lain ah. Naon hanaang? Da wajib teu mah ikhtiar. Hayang ka sawarga hoyong. Hoyong. Tah sawarga mah lain keur nu hayang. Ongko ditawarkeun ku aki. Jawabanana.
hayang kasawarga hoyong tak sawarga mah lain keur nu hayang lamun teu bayar contohkeun sepuh kumaha ieu rada lieur da agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir itu motor di dealer jeung mobil lain keur nu hayang tapi keur nu meuli bayangkeun lamun keur nu hayang isu ke beak geus sok iya nya beak isu oge moal teu ngabrul mah ai surga teh ajangan jalma anu iman takwa ka anjeunna ai takwa hartina apik tartib geura sok da ti dituna mah eueuh ajab eueuh da ajab dijieun ku urang nah sok pikir ieu lamun jelema darah tinggi loba teuing naon teh barang hakana loba teuing asin kusaha di kita loba teuing asin nah teu apik atuh kitu da ieu mah daharna keur nikmat atuh da lain dahar lain keur nikmat dahar lain keur ngeunah tapi keur sehat mata kolot baheula geuning sasauran ulah dahar keur lapar ulah sare keur tunuh rada lieur aki pang hampura keur lain keur nu lieur ilmu nu mikir iya dina kitab Al-Qur'an we kitu anu sok diaji ku urang ieu 6.600 ayat 836 ayat eusi tungtung ayat nu 836 untuk orang-orang yang berpikir. Allah nya. Nah teu mikir atuh. Ulah diremus atuh. Ieu mah datang pare ti sawah ujug-ujug dileglegnya melag. Prosesna heula atuh. Timala mikir jadi ulah dahar keur lapar teh tingali heula nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek si banyo getara atuh puguh nyeri beuteung dijieun ku saha ta panyakit iya aya ajab ti pangeranna dijieun ku maneh iya nya nah teu apik atuh iya lamun erek beragama kudu mikir nepi ka perbahdinya kudu nepi ka tauhidna sabab dina agama teu tauhid teu jadi mataholang ada panggil mataholangna teh gitu leres aki pek pikir timala tingali nu lapar janji kedewek nawaran getara si banyo ge poho da lapar ujug-ujug kedewek we teh nyaho dina kokod kuman wungkul nya atuh puguh nyeri beuteung kuman eta urut ngorong syariatna aya hakikatna aya samemeh nu didahar pikir heula nah eta pamajikan urang dibere duit ku urang teh geus di jakatan acan 2,5% aya hak fakir miskin lamun urang hasil sapoe 1 juta 20.000 nu fakir miskin sok bagikeun heula samemeh dibikeun ka pamajikan fakir miskin heula ta eta rezeki urang mah eta aya hak baturan ye cenah urang teu mikeun eta ka fakir miskin dihakan poho ngagedean poho tingali ajab ka hareup kaduruk teh kahuruan Allah tabrakan rupa disun-sun ye
iya nu matak doa na moal dijabah matak di dia pentingna salat teh tugas adegeun salat adegeun naon gunana salat ieu tah loba nu embung teh tah canyaho gunana loba nu haroream teh tugas tadi naon adegeun tuh tinggali batur mah geus ngadeg-ngadegeun tower apa tower iya di tiap-tiap posisi ngadegen tower 180 derajat nyeun jaringan di mana geus diadegen tower hubungan ka mana wae teu ngaliwatan jam-jaman cukup ku halau bener iya sageusna diadegen iya nah nu matak salat dikeureuh tapi teu nyambung wae doa teu dijabah wae awas cing inget naon tah aya naon moal meureun eueuh pulsaan moal tara zakat sia atawa hek atawa teu dicas kahiji kadua moal teu dicas boas ya tara silaturahim Allah nya tuh ulah aja wayang we kieu ngelmu dicas teh bener ngecas diri iya nah cenah teu nyambung wae bawa meureun HP-na digadekeun na teu karasa jiwa maneh digade-gadekeun kana urusan dunya tanpa mikiran akhirat sabab aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat eta teh walah leres aki timala bet rasakeun tapi aya geuning anu teu salat oge bala leunghar aki dijabah ya kana beunghar geuning teh ya ceuk aing oge digadekeun kana urusan dunya manya aya salat ditukeurkeun jeung pangabutuh salat tahajud hayang mobil cenah nu kumaha ge dijabah asa pinter neangan dunya mah ieu kuring boga balong tuh nah contona ieu ieu nu dipelakeun mujair jeung lauk emas nu dipelakeun teh mujair jeung lauk emas unggal isuk-isuk awuran pelet lauk emas milu nyatu da puguh eta nu diparaban mujair milu nyatu da puguh eta nu diparaban eta keuyeuk milu nyatu orai kadut non teh lancet milu malah orai kadut mah sajabat ti pelet teh eta nu dipelakeun ku urang dihakan teh sarua kabeh oge walatra ngancing inget engke di mana dibedahkeun kasep ceuk nu boga lauk teh ta ieu mah lauk emas bibitkeun deui ta ieu mah mujair bagikeun ka tatangga ta ieu mah orai kadut ta ieu mah keuyeuk kitu Den dipek-prekan teh iya nya ki akhir tah akhirat teh waktu balitungan ya timala ta eta hampura dina amal ma'ruf nahi mungkar aki ujug-ujug ngecebrek geus da nyambung aki nya ta meureun ku nyambungna teuing da beda rasa ya ulah boga rasa teu dipencerong ngapoe ge urang teh kapencerong ieu teh kabeh alat deteksi anjeunna manusia sanajan jutaan miliaran di dunia moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan rokib jeung atid kahartos aki oh syukur naon ieu teh aki aya banteng-benteng
eta teh hate kaula teh kitu pisan akur sareng selira. Ada ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu. Sing inget ka jelema loba nu mika ngewa teu anggang teu mika resep. Ya. Ya, tahu. Oh, atuh jumput heula we di dieu cu. Ari kitu mah. Nuhun kisah kantenan bari masantren kaula. Eta ilmu dugi ka sae kitu. Batak deknya di lemur tara loba kasusah. Tara mikiran kasusah sih. Komo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon? Naon eta teh? Masalahanna. Adan aing salah. Salah kumaha? Salah. Oh, aing geus salat asar teh aing teh jauh karelep ke hees. Teh hudang-hudang poek aya juga aing magrib. Padahal teh hujaneun. Jauh cetrek kana pangeras suara. Aing tidak ruas kaburitan jauh adan we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ini ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh geungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah ku aing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh geuning barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh pogo we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing da harita ya oh da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimbang-timbang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal ka sawarga mah dalang ngalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia ada sih ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh
kumaha cenah euy lempangna masih lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalaju film goblok kumaha dideuleuna sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap padahal di kampung mah jalan teh nu garing-garing jalan satapak aya laguna geuning aya nama dina mawar bodas mapai jalan satapak ngajung-jung kaki lemur tekarasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teu euing nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinah geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah aya mana nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik cek lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beuntak baheula goblok nah cenah tu sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak lieu kumaha cenah bisa nu bogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke dosa urang mah angsrod di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angsrod deui kitu eueuh naon pan jokleang gerag-gerag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun si cikiih teh ngucur tak kana lahunan nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we ikanya wah koloteuy anjing asin oi puguh
mecer linci kalapa aja aduh nah sia teh seuri atuh hare-hare wes ya da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba tah eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah itu petak kadeh jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung mah keikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anulian eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP ai diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy ai ku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we oh da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek berdahar we nguah coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban yo ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda
masa di dia rumah cici. rumah sama di itu Bapak Komandan Bapak Dalanud Basya dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah man Saling hargaan bener. eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang yatu lolodok mam tetegek lolodok Udah kampung bisa ada. ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa Mancing. abdi keur neda bapak tuang tuh ada bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu Merenah ya kan. lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar Karena ayam parabat. aya ieu mah tukang domba urang Sunda tuh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh gitu karena domba Karena domba masih ramai deh kayaknya. huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa Masa. ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar Kasar. Naka domba. lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy Karena gulai masakan. nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu Sampurasun. Hatur nuhun baraya parantos nyaksian tina carita pawayangan dugi kahir mugia ngajantenkeun hiburan sareng manfaat kanggo urang sadayana. Sampurasun.